indung minum kopi eta di jero kandungan ge kopinya namun ngomong mah waduh pahit teuing ieu mah mun ngomong mah naon mah nu dikenyot jeung nu sedap ku indungna karasa ku anakna lamun indung ngadahar kornet waktunya ge kutak ketak mantep cenah buatan mana ye isukna waduh daharna jeung penak nya gagaro bae tadi jero betul. Tuh, lawan bae di dahar kadar. Lantaran ngahiji nu bantak sok dipotong ge ku madu kontrak kuserna. Eta lah jang nyalurkeun makanan kanu jadi anak di jero beuteung. Hadratin Nabil Mustafa orang tinggal bisa-bisa baik. Orang di lembur, di kampung, hayu baik nuturkeun para ulama salafus shalihin, nurutan kolot-kolot orang nu baheula nu nuturkeun ulama-ulama. Sakitu bae gede nama hayang meunang ridho Allah Subhanahu wa taala. Urang neruskeun pengawasan urang mengenai tentang nafaqah. Ya wewe dihulu kusalakina. Artina ieu tolakna didoli ku pamajikanana. Kaing nolak asal beli tolak kaing kusia kumio yang mio pan sama cek pemajikana geus lain kakak de sia mah kumio adupan kamari aing numpakan sia eueuh sia numpakan mio dan itu tumpakan jadi hulu bain teteh mun geus jadi teu meunang rujuk deui atawa aya we ditolak tilu ku salakina witi awet rajat jeung kizaid rumah tanggana kizaid ditolak hiji rodinya lantaran ribut bae minta daya tolak di dua rojiyah kene lantaran masih keneh teu puas bae nyi sarwiti minta daya tolak ka kidat tolak deui ilu na ye bain kubro ngaranna teu bisa rujuk deui kudu nikah deui ge meunang nikah dengan kudu make muhalli selang heula atawanya sarwiti ribut jeung kizaid dina ribut minta tolak biasa awe mah kitu awe mah kitu nanti kurang jadi lalakina siga teh nah cenah ka kieu teh mah kumaha tolak bae geus aya sabaraha sia tolak tilu geus heuh jadi ngaheueuhan tolak pamajikan jadi gitu teh kalalagaan tah keur marah tah keur mabok teh jadi bae ngade eta tilu sakaligus atawa hiji-hiji bae geus teu beunang balik deui ka jeung teuing boboh sakali boboh teu bisa balik deui aya cenah anu ngameunangkeun tolak tilu jadi hiji los tuturkeun sia mun teu ngrebek di neraka jahanam tuturkeun ka ditu urang mah kabehan ge teu miboga-boga kana hukum ja hukuman nu Gusti Allah Subhanahu wa taala lain nu kiai lain anu santri lain nu ustad nu Allah sakadar nyampekeun keukeuh cenah hayang tilu jadi hiji oh tuturkeun ka ditu ngan ke di akhirat pasti ngojai teu kebal di 1000 tahun ngojai gara-gara tolak tilu jadi hiji si ade nu mentekeun loba pisan perbedaan hukum darang akhir-akhir zaman kiwari nu ngadominasi
di bagian keagamaan geus lain orang NU deui kuari adalah orang-orang Wahabi nu gede nama distir ku Amerika dek dijadikeun Yahudi di Indonesia teh dek dijadikeun Kristen di Indonesia atuh wayahna beja pamarentahna Islam. Pamarentah orang mun ngadenge bupati teh muslim mukmin, gubernurna muslim mukmin. Ya, presidenna tuh muslim sarua wallahu alam atuh bener jeung teu nama musliman dengan muslim pokokna. Menterina mayoritas Islam, tapi begitu berjalan di lapangan kos lain Islam di negara. Terserah sama kos gitu baik. Nah, sing hade lantaran ditumpangna, dispuguh, diondang ku Amerika aya JIL, Jaringan Islam Liberal. Liberal teh artina bebas tanpa ada kaitan agama, ongkoh Islam tapi ulah aya kaitan jeung agama. Jaringan Islam Liberal berarti tidak ada unsur, tidak ada kaitan dengan agama. Islam mah Islam, ngan ulah diutar atur negara jeung agama. Kitu keneh urusan-urusan kepribadian atuh dek Islamna di mana? Nah, eta teh geus berjalan di urang, besingga aya kalembur, aya kalembur nu ngembangkeun Islam jaringan liberal, gas rantek. Rantek juga manakeun. Sing ada ke dipencitan cara dicikeusik. Ulah komunikasi, dialog, nu rapi, adu argumentasi. Menangnya na urang eleh, lemah mana elehna. Menang urang elehnya na. Terus tawajjuhul khosmi. Jadi adu harapan dua musuh makin ngandalkeun dalil eta ngaranna munazarah. Li izharil haq untuk melahirkan benar teh bahaya. Tah kitunya. Adapun peperangan ulah wagang ke lamun jadi priwit kan. Cenah priwit mah berang urang sosoranganan atuh konyol sarua. Geus urang make aturan-aturan di Islam ge aya aturan-aturanan malah leuwih mantep make aturan Islam. Geus urang kuari mah ngaji, dagang, berpolitik, ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Aya nu ngeun gereja di tengah-tengah lembur ulah diizinan. Sakitu mah ku kabehan. Geus eueuh izin mah nya ge moal bisa kajeung hukuman. Sakitu. Masyarakat tokohna, ustadna, kiaina kabeh jawarana sepakat ulah izin lurahna, camatna ulah tanda. Tah camat angel cenah kaboga duit teh kos kitu mah. Tah eta mulai teh camat dajal tah kos itu. Aya teh camat nu kitu tanda tangan, duit geus. Kuari puyeng we camat. Anu datang ke imah kula camat tanda tangan dibere saem. Saem teh gede lah saem. Emang gede gitu saem. Ya, saem teh cak urang ketos gede ge. Cak urang pangodokan saem teh gede. Ai cak urang Tangerang, cak urang Benteng, urang kota saem teh leutik atuh. Lamun meuli mobil bae bangsa Hammer saem koba 8 atuh dibere saem teh sa mobileun aja. Kan mobil teh aya nu hargana saem 800. Urang mah ngan ukurnya hongaran doang, sabodo sapan. Pas kumaha mobil teh nyaho sapan. Rolls 1M,5 coba eta. Mobil nu kararitu urang mah hayang meuli motor Avanza motor Avanza. Motor kempes ge hese biasa. Eta nisbat di jelema gol itu saya leutik eta tanda tangan we kuarina ge geus dibere puyeng bae ka dieu salah ka ditu salah sampai sia.
Insan modal ya camat. Gerak paes ya. Di dunia orang. Gua hari panas juga begaan gua pemajikan. Ayo nyari awak dipencetan. Nah, kurang dahar impus. Di neraka. Dek minta tolong kata. Ngojai di neraka. Seneun sakitu adag-adag. Alah, sa-MTU nanaon. Sa-MT letik saya. Dulu neraka. Kamu. Masya Allah, cek malaikat ya. Gara ngojai, sa-emen dah kadinya. Ya Allah. Iya deh, ulah sok dijual. Ya, mual kebal di dunia, mual kebal. Komo sama diberi 1 juta, 2 juta, haji orang tanda tangan. Ridho berarti pendirian agama luar daripada agama Islam. Asal ridho, bebas. Nolak tilu ka pamajikan anak bain kubro awas temenang dibalikan deui bolak-balik ieu ngajina lantaran di urang teh loba jasa nu tolak tilu hayang hiji bae nu datang ka kula ge cenah kiai lah tilu jadikeun hiji bae semuanya kain je mentana bapak kalau sia ka ditu hukum nu aing menyampaikan doang jadi diparakeun teh mah hon busia. Ente cenah jadi di tumayan tolong tilu jadi hiji tadi itu sia. Tadi itu kadung ngameunangkeun oh tak kiaikeun ku sia tah. Kiaikeun nu di dieu make kenang teh. Anu kredit ge halal kiaikeun ku sia tadi itu. Tuturkeun ka itu sing sobot ya tadi itu. Kege tadi itu babarengan ka mana? Jadi itu tadi itu. Ieu kana ieu nek nyampekeun bener nah. Emang nyana salah, sakai nggak salah. Wani kiai cenah mun diadukeun, atuh boro-boro ngadu hukum gelut ge wani. Bener kan asal lihat tinggalnya. Beda kan. Ya Allah, ya Rabbi. Aya jelema nu keukeuh ya setelah tilu aya ngruju deui embung balik cenah kula mendek di dieu bae. Je, embung balik di dieu. Gimana macam kula mah yang rujuk deui bae tolak tilu ge sayang dimenangkeun ku kiai. Masya Allah, ya budak aing nyen penjara heula gitu di dieu. Teu bisa. Bangok aya hiji kiai nu ngamenangkeun. Tolak tilu jadi hiji di Jati Uung aya hiji. Bebeda ka kula eta. Si Anu mangga. Oh, tuturkeun ya. Di Citra manggeus teh make hiji 2 3 pokon terus bae cenah teh mah. Kumpul sapi sama diri. Gusti Allah lagi. Tah ini sarwisina teh teu hamil, kosong. Kosong, teu keur hamil. Hamil disebutna. Sarwiti teu hamil al-bain katolak bain ku sebab hulu atawa sebab tolak tilu taeta teh alana pakotalaha wala siswata salakina zaid teh wajibna nafkah teu wajib miswakan miswak teh pakaian di kajabana teh wajib enggeus bae tambah sarua jeung ditinggalkeun monah Zaid nolak tilu kanyi sarwiti terus tutup pintu si gotaka. Justru hubungan naon da mangis pokona mah kudu bae. Wajib napakah, teu wajib lalau, teu wajib kiswah, omong imaan, ngeusan. Lain-lain deui. Kos kitu nya masyaallah. Wa yajiban milin lah wajib napakah jeung kiswah teh ka awewe anu hamil lah ka awewe anu patolak tilu lah kadue hamilul bain wajiban wajib napakoh kaki Zaid ngawajiban mere napakah kanyi sarwiti nu katolak tilungan kaayaan keur hamil
Zaid boga pamajikan ngaran Sarwiti di Cikupa keur hamil ku hari ku Ki Zaid teh ditolak 3 bain berarti geus lain-lainna deui. Saya tetep napakah mawajib bae lantaran aya darahnya na di jero rahimna. Aya turunannya na di jero beuteung. Nah, saya tak lantaran sakitu sanajan hubungan jeung Sarwiti nama aya jeung nu di kakandung nama pan eta tetep hubungan rap jasad teu bisa dikumbah. Wayana sakitu wajib nganapakahan ge nganapakahan jang anakna doang. Ai anak mah becan bisa nanaon atuh lantaran di jero beuteung jang nu ngalir ka anakna daharna mah indungna ngan dikenyotna di jero kudu jadi anak itu jadi lain kudu napakah cuma ada cenah dahar teu bisa make teu bisa ai sia goblok teuing atuh pan di jero teh di jero beuteung anak teh nyerotan getih indung indung minum susu eta nu dikandung ge ngarasakeun susu indung minum kopi eta di jero kandungan ge kopinya namun ngomong mah waduh pait teuing ieu mah mun ngomong mah naon mah nu dikenyot jeung nu disedot ku indungna karasa ku anakna lamun indung ngadahar kornet waktunya ge kutak ketak mantep cenah ieu kuatan mana ieu isukna waduh daharna jeung penak. Nya gagaro bae tadi jero beuteung. Tuh, lawan bae di dahar kadar. Lantaran ngahiji nu bantak sok dipotong ge ku madukun trek kuserna. Eta lah jang nyalurkeun makanan kanu jadi anak di jero beuteung. Nah, eta teh kumaha kadaharan indungna. Nu mantak ketika hamil indungna bagus pisan cek Imam Ghazali minum bangsa anu asli semacam cai kalapa eta bagus mun bubuahan buah berenung bisa geser kafehan tah eta teh naon nu di dahar bakal bagus mun hayang putih anakna lobakeun minum cai kalapa. Babari ku ari mah teu kudu meuli teu kudu neangan ka leuweung-leuweung ka citra yang tak kumaha. Kalapa koneng, kalapa hejo bahkan dibeli jeung nu ngajual ge los. Loba tah eta bagus. Kanu jadi anak bersih. Atawa hehejoan yakni bangsa lalab-lalaban eta bagus ka anakna. Lamun bangsa geus 3 bulan 4 bulan kaditu komo 5 bulan emakna resep jasa minum kopi hideung anakna. Ieu serius, Ai, cuma ini beres serius kok itu. Hideung nurut buat tetep ka kopi, bari salah. Kotor ke awakna. Komo mun kopina Lampung mah asli pandamatur. Teh ieu maksudna mah dek nyaritakeun wajib napakah tetep kanu jadi indungna lamun indungna hamil sanajan tolakna bain tetep bae wajib napakah mentak waktu calling lil hamli dina kaul mah aya bahasa lil hamli ker nama tenganana wajib napakah sotek lain karena urusan pamajikan ya ari dirujuk mah teu bisa gamah nya dirujuk mah teu bisa lantaran ayah hamilanana kakandunganana eta teh darah salaki mentak lamun aya salaki boga anak di Cikupa haju pepegatan tu teh dideule-deule ku bapana teh tajak keheul ka indungna ulah disamarutkeun indung mah indung nu geus anak mah darahnya di akhirat tetep bakal neangan abah kula mana abah sih orang mana abah kula mah jauh orang itu Pak Haji cek geuna teh dongeng lain bang pasar kawis teu lain Pak Haji cek geuna tukang nyandung eta teh urang neangan kayaknya di akhirat kapali bae dipanggikeun ku malaikat kula anak abahnya siap kunaon kapanggina di dia keur ieu kula pandit masantren abah sedek mere biaya
dagang abah teh daek mere biaya malah kula ditoler-toler ku abah teh sakuari malah deuk nungtut we kula ieu ku ari mah kula deuk nungtut ka abah kunaon eta baheula kula teu dina pakahan ku abah ieu lamun aing mencampur teh bisa pokona mah teu bisa kula mah deuk nyokot bae eta ibadah abah jang kula abah mah kajeun ka neraka ge sia wah urang dikitukeun ku anak ku mah rugi ka bida-bida pan kita sih ada anak kurang di Cikupa, anak kurang di Bojong, kurang anu di Belaraja. Ada anak malu anak, unggal pengkolan ojek aya di dinya. Sing ade, kalau nggak bejaan itu, ayah yang selamat sih ade. Gitu mah yang dituntut di akhirat itu sabot. Nah, iya lantaran lil hamli ayam metengan. Maka wajiblah dinapakahan, wajiblah dikisah. Datang ke mana teh kitu nate? Datang kan ngalahirkeun. Beres ngalahirkeun. Geus indung amat teh wajib dinapakahan. Kuari tinggal nganapakahan anak, namun bisa di luar. Subhanallah wa yajibani wa fi qawli lillahi fa'ala tajibu li hamilinan subhatin kapan kawalan wawal tajibu li hamilin wajib napakohkan wa hamilan subhatin tina subhat ya kizae ayanya sarwiti hajatan di imah dulurna barang geus peuting jeung 10 seabrai sarare kabehan jol aya ki holin neangan Sarnati pemajikanana Sarnati ngaranna tetangga emang jeung sarwiti teh jangan punyana oh iya meureun jeung di juru ye di juru ditumpakan lah ku niki holin teh barang geus beres dijetrekkeun lampu. Ya sih Sarwiti. Juga naik Sarnati. Cek Sarwiti ge sudah teh Kang Jae orang Kang Holin. Jadi kasalahan kabehan, koplo teh budaknya. Paingan cek Sarwiti teh rada lain deui. Bareres jasa. Ngeuleung we ki Holin ya Allah ya Rabbi. Ai sudah naik majikan naik. Sarwiti kayak gitu juga biasa lagi. Jadi berarti kesalahan. Itu doraka kapos gitu maka. Kesalahan gitu mah beneran. Cuma itu doraka itu kan. Sudah lah ketenangan salah itu coba. Aduh, Masya Allah. Aduh, ini saja kesalahan saya tuh. Disahat coba. Kalau didorakakan kos gitu, nyalahkan tak sah. Nyalahkan tak sah. Coba itu di sidang lagi. Bohong Gusti. Ya abdi ma'atu, maksudnya ke pemajikan abdi. Cak pemajikan lah, cak Sarwiti atuh abdi, ya maksudnya kasalah aki. Iya, tuannya disalahkan. Tunggu teu adil Allah lamun kasalahan kos itu dikanarakakeun teu adil. Maka teu masalah. Teu masalah. Kan sing ada ke nyalah-nyalahkeun maneh deui. Tah berarti watina subhat eta teh. Ai praktek. Sarnati teh, Sarwiti barang balik langsung puyang. Mesin duh wae. Sekitar itu di rumah kunaon ieu barang balik ajat. Ubah Kang, itu kula ieu nanggar kasalahan. Kunaon? Tumpakan. Kusa, pohon campuran ieu sorenenan. Sugan teh kakak. Mata kukula aja di porosoton ge. Aduh temen porosot teh. Dari nate manya. Jadi subhat gitu. Berarti tah jadi Sarwiti kuari keur ngajalankeun hamil subhat. Hamil subhat gitu ieu. Sarwiti teh lantaran ti Holid. Tah eta kumaha tah? Wajib ngalapakahan apa? Henteu Holid ka Sarwiti. Nailah la tajibu lihamilin an subatit wajib Holid nganapakahan kanyi Sarwiti nu hamil tinawati subat tetep wajib nganapakahan mah alakina bae. Jae sia zaki jae tadi.
mangkaning teu meunang rejeung heula jeung Ki Zaid. Nah, aya Idah Subhan. Jeung Ki Zaid pisah heula mun teu hamil teh mah 3 kali sucian. Mun keur hamil datang ka ngalahirkeun jeung Ki Zaid mah geus ulah rejeung heula sanajan nya salakina ngan napakah mah wajib sebab pamajikannya na ai holid atuh ngarep di sabtu lain. Iya holid. Iya karim punya kos kitu geus diatur ku agama, geus dicaritakeun ku agama. Eueuh anu kaliwat lantaran Kangjeng Nabi moal waka maot lamun can sampurna nyampaikeun risalah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Sarwiti bobogohan jeung Ki Zaid ai sarwitina asli nama ieu adalah urang Jawa Timur ai asli nama ngaranna lain Sarwiti Suminem ngan barang datang ka Tangerang diganti nyana menyesuaikan diri jadi Sarwiti asal nama Sumiem. Nah langsung nyana ganti bobogohanna jeung Ki Zaid lantaran geus pohara jasa bobogohanna Ki Zaid nikah hayang hendak nikah ka Sarwiti cak Sarwiti teh udah enggak usah ke Jawa Timur. Emang kenapa? Di sini ada ini walinya. Siapa? Kakak. Oh, emang ada kakak? Ada. Ceknya teh. Bapak udah enggak ada. Ceknya ada kakak. Padahal bapak hayakin. Ku hayang-hayangna nikah segera. Atuh kakak tanya, emang ini kakaknya? Iya, kakak apa? Kakak kandung. Oh, saya walinya. Ditikakeun lah di dieu. Lah, beku kakak. Nah, hamil barang geus nikah 3 bulan. Barang 3 bulan hamil, ngobrolnya lah jeung tatanggana. Lu emang udah kawin sama Sarwiti? Iya, udah. Udah berapa? Udah hamil 3 bulan. Gimana kawinnya? Di Cikupa. Yang nikahnya siapa? Yang walinya. Kakaknya kan dia kawan. Kan masih ada bapaknya. Bener lu. Ada bapaknya masih. Kata dia udah meninggal. Masih ada. Saya kan tetangganya. Berderet rumahnya. Berderet rumahnya sana. Tetangganya di sana. Bener. Selidik kan itu. Tanya ke bener ayah bapak nak nikahna pasti lantaran ayah bapak nak ditikakeun di walian ku kakana. Salah. Kos kitu teh. Nah ieu pasti ngaranna nikahna kudu tajdidun nikah deui. Perbaharui deui nikahna tah. Ta eta hamil eta teh teu wajib napakah si Zaid ka Sarwiti lantaran nikahna nikah fasid teh. Nah kalau udah dibubar lamun neuk diteruskeun kudu nikah teh tajdidun nikah ngaranna. Tajdidun nikah teh kos kitu tah. Ari di urang mah tajdidun nikah teh lain kos kitu kumaha? Usaha mimiti dagang 5 ambruk. Usaha kedua deui dagang bonteng ambruk. Usaha nomor katilu deui milu jeung batur bisnis ambruk deui. Ya ai ambruk deui. Datanglah nyana ka Gunung Kencana. Datang ka ditu aya nu nyaritakeun ieu mah cenah jagana kudu nikah deui tajdidun nikah. Jeung saha tajdidun nikah? Teh teh jeung pamajikan ngaran ganti, ngaran salaki ganti, ngaran pamajikan ganti, ajun nikah deui. Eta pas kitu ooploan teman. Ooploan ulah teman, ulah. Begitu dah tajdidun nikah dilaksanakeun ku nyana. Dia susah-susah keneh bae. Ulah tajdidun nikah mah di mana kesalahan wali, kesalahan saksi. Sarwiti kawin jeung Ki Zaid diwalian ku bapakna biasa holid ngan saksina harita waktu eta jam 5 ieu nikahkeunana. Ieu saksi cek na iddah ieu. Cak panghulu. Saksina neangan aya jelema lulumpatan mau priwit deuk main bola ka lapangan. Pakai celana pendek aja lah ayo nak mereka mana main bola nih saksian lah nikah nah saksian nikah pakai celana pendek pasek nikah nah di saksian ku jelema pasek nu tilok salat rajin main bola nonton TV teu eureun
Iya tah, mun aya awewe dibonceng bae kunyana tah. Nah, eta ngaranna pasek. Teu sah nikahna kos kitu. Maka sing hade ge nikah teh sing hade walina, sing hade saksina. Kudu ahli salat bae saksina sing hade. Sing hade. Mentak kayak khawatir jasa di zaman ayeuna lantaran jadi saksi teh asal tokoh bae. Diantarkan mana saksi dari wanita, mana saksi dari laki-laki. Ah ya, ini siapa saksinya? Dari laki-laki mah ini tokoh. Siapa ini? Lurah. Lurah mana lah? Lurah anu sok mabok bae cenah ieu. Jadi saksi nikah. Nya namanya nyaksian ya hadir bae teu meunang jadi saksi formal pertikahan nu jadi saksi mah kudu ahli Allah Subhanahu wa ta'ala. Hartina ahli Allah teh nu tukang ibadah ulah sambarangan dijadikeun saksi teu sah lain naon teu sah. Masya Allah. Masya Allah. Ini bangsa nu karitu mah ulah jadi saksi, bangsa lurah ulah sok bae jadi saksi nikah ulah becak ulah lah atuh beres lah pokona mah. Camat ulah lah bangsa nu karitu mah ulah tah. Bangsa tukang main bola ulah, tukang beca ge ulah. Make celana pendek bae pan tukang beca mah. Silok make celana panjang heran aja boga duit pake main gaple tolol ka tukang beca. Eta tukang beca di Lampung eta. Beli deh baru parah boa. Eta ulah tah. Itulah jadi kuduna ieu kana ieu. Nah, ieu menjadi saksi mah ieu nu sukang di masjid bae. Tukang di masjid bae. Karena ditanya teh orang lain salat. Iyalah nya kudu sing karat taliti lamun nikahkeun sing hade daripada acak-acakan ka ditu turunanna ulah asal keren bae mentak dina pertikahan teh kudu dinyanyakeun hiji wali sing hade nomor kedua saksina mantap nu kudu nama 3 bulan memeh nikah bapana geges kudu istighfar bae lain harita istighfar lain sabenerna kuduna di masjid, dia bapak nunek nikahkeun teh salat berjamaah, salat getol. Tanya, dia getol amat 3 bulan dek nikahkeun anak mesti salah. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Lain kan. Mana balina? Yuk, istighfar. Istighfar tunggu astagfirullahaladzim. Ntar ke salat astagfirullah. Beres nikahkeun. Make celana pendek. Teu sah nikah. Teu sah ieu mah nalaga. Ditikahkeun kuno pasek teh sah. Masya Allah.